Jadi ieu curug tong loba nyalahkeun batur. Tapi balik karena awak urang. Kunaon batur salah, da urang ge teu nemongkeun bener. Kunaon batur bodoh, da urang ge teu pinter-pinter. Kunaon batur kedul, da urang ge can jadi jelema nu dae. Jadi batur teh urang, urang teh batur. Karaos. Mata kuring mah mung diuk na kursi ieu ge. Nah, teu layak kuring diuk na kursi kieu teh. Kursi aduh kursi kemuliaan ieu mah. Roream. Teangan ku bapana YouTube iraha urang diuk dina kursi kieu we. Lamun karepna hayang diuk teh di dinya tah. Hayang saragam we hirup teh embung dihargaan teuing nepi ka di luhur panggung kieu. Aduh, naon ka mayar-mayar panggung kieu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia. Nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna. Nyatana al-Islam nuku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Gopur. Nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer. Kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun. Figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah. Ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing hade pangajena, ilmu panemuna, jampe pamakena, aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadayana amin ya robbal. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring.
Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun sim kuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Sabab lamun rugi mah eureun dagangna. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun ibu udur leos ka rumah sakit dijal tanya kunaon make jeung ka rumah sakit jawabanana hayang cager. Tah ari ibu ngariung di ieu tempat bejana pangaosan, ari pangaosan sebenarnya hayang naon. Lamun nu gering ka rumah sakit hayang cager, nu tani hayang untung, anu dagang hayang bati, tah ari ibu pangaosan sebenarnya hayang naon. Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu di dieu teh pabalatak loba ajengan jeung ustad geratanya ke naon fungsina ilmu. Da loba jalma sakola luhur baroga ilmu tapi naha ngadon sombong ku ilmuna berarti eta ilmu teu cocok jeung fungsina. Sabab ari fungsina ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan mah baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal ilmu watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ta eta teh dalil nyarek pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Apan ibu oge ararapal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jeding. Berarti ilmu mah geus boga nganu eueuh teh cahaya tina eta ilmu. Timbul pertanyaan saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanna ngan hiji qalbun salimun iwal ti jelema nu hate bersih. Sabab lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate beuki luhur ilmuna beuki tawado hirupna nu paling paur mah ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna loba nyeri hate jelema ku bibirna. Well. Nah. Pon kitu deui harta. Harta cicing di jelema nu alus hate bakal bager, yatim katulung, miskin kabantu, nu susah oge katalang, nu bingung pasti katulungan. Sabab harta cicingna di jelema nu bersih. Nu paling paur lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki beunghar, beuki adigung hirupna. Boga kongkorong, leumpang, dongko. Pingol ti dieu nepi ka dieu gigibrig juga nu setruk. Make anting singlidkeun tiung teu ka kuping Pak Ustad. Tina anting jadi bonge jelema teh. Artina ieu perkara teh harta nguji kana dirina teu bisa ngawasa hawa nafsu. Matak ieu teh ilmu teh ngapung Pak di awang-awang ngan eunteup teuing di saha. Ilmu Allah teh lega ngan eunteup teuing di mana gumantung wadahna we. Dalamun eunteup di jelema nu kotor hate boga ilmu bakal pake nyarekan batur. Lamun eunteup di jelema bersih hate boga ilmu bakal sadar kana diri ilmu nu aya di urang teh boro-boro mah ku batur ku awak urang ge teu kapigawe. Nana gerhana ge lain teu apal ilmu tahajud ngan alhamdulillah hees unggal peuting. Kuring oge apal bab sedekah teh innamal shadaqata lil fuqara sarodakoh yen padilah sedekah teh mager rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah ari ngomong majigan nya kuring teh bandungan ku ibu boro-boro isuk peuting ieu ge kuring lain sedekah nu pastina mah ngadudut ladang sedekah. Saha nu bakal sedekahna nu hajat atuh saha nu diberena kuring beunah atuh ditampa butuh. Kumaha tuh ilmu bab sedekah heudu ka teuing. Matak hakikat hirup teh urang teh saha? Harta cicing di jelema nu alus hate bakal loba nu ditulungan. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana bakal loba jelema nyeri hate ku bibirna. Sagala dipamerkeun. Cepret foto kongkorong ge alhamdulillah 40 gram dari suami kumaha sia imeh.
Tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngomong-ngomong kongkorong ka jelema nu teu make, hargaan perasaan batur rek kumaha eta perasaanana. Well. Keheul atuh da. Mata ilmu ngapung di awang-awang, enteupna teuing di saha, di jelema nu bersih hate. Matak ngalusan awak soal babari, tah nu hese mah ngalusan eusi hate. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur, daripada dijas didasi ari aspal diharakan. Dijas make dasi, nah hak fakir miskin dilebok. Dijas didasi, nah pertama jeung pertalit dioplos. Dijas didasi, nah hak rakyat leutik dipaok. Atuh lamun kitu mah rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus eusi hatena sanajan buukna gondrong. Nah ieu dijas teu goblek kakenyos. Matak jelema nganilai ulah wujudna, ulah bentukna, ulah jirimna, ulah jenisna, tah tilai mah gumantung eusi hate nu sabenerna. Sabab sampurnana manusia mah kumaha ceuk hate. Ibu ngageulisan awak enteng, kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare. Ngan kudu sadar banget glowing punuk merenge. Jeung da halus-alusna awak dialusan keukeuh kena kuruksak. 30 ka handap geulis teh, 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis. Pan ibu teh disebutna ge bentangna urang rongga, pan ayeuna mah bentang ge eueuh ketit-ketit acan ieu. Boga budak hiji gumeulis, 2 cumentil, 3 pakusut, pan 4 mah abut-abutan. Boga budak 5 pudeg-deg awak ngebeukahan, kasor nomor hiji beak ku sorangan, salaki manalah kope kena tabeng da kaseredkeun. Ini ke kantor desa senam cenah majarkeun teh 2 tahun senam lain langsing kalah kebeuki meber. Nah tukang senam beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongko, baso ongko, toong salaki kunaon meotan mikiran hutang urut baso. Matak hirup manusia mah eueuh deui judul nu alus mah narimakeun kana pamere ti Allah beres hirup. Da ieu mah atuh kumaha tara nampak kana pamere Allah teh. Halis geus alus teu ditarima kerok ganti ku patlot. Balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Bulu panon geus alus panjangan luk-luk kaluhur. Atuh nempok kuring teh kicep kuat jiga nu berat. Bari ieu teh aya jelema jauh. Mawa motor cenah bejana pangajian, gelebug angin badak, nilep 2 nana tikusruk kana susukan. Nu disalahkeun Allah, da Allah nu kitu teh, lain Allah, dudut bulu panon grasok. Matak jelema nu merenah, jelema nu ngeunah, eueuh deui sifatna narimakeun beres. Da jelema nu narimakeun memual panas ku kabeungharan batur. Nah, geus jadi kaputusan Allah batur beunghar, urang sangsara sabodo we. Batur nu beungharna urang nu sangsarana di dunya nu sangsara asa rugi, di akhirat mah justru panguntungna. Jelema nu sangsara ku salat bisa ka surga, moal ditanya harta nanaonan, naha pan teu boga. Sugan malaikat nanya ti mana harta dipake naon, tinggal jawab ku nu sangsara mah teu gableng. Tapi anu beunghar komo nu pedit ka nu miskin, siap-siap di akhirat ditanya, ti mana harta dipake naon, deuk naon jawaban. Gusti diangge ka fakir miskin, nolol fakir miskin ti surga. Wadul Gusti, dagor weh tuh. Gusti dipake ngabangun masjid, lol DKM deh, udunan 25 ge diomong-omong Gusti. Gusti dipake ka budak yatim, bohong Gusti, cekek weh. Ayeuna si miskin si yatim direret ku juru panon, di akhirat mah maranehanana nu bakal ngareret ka juru panon ka urang lamun harta teu manfaat dibikeunana. Well. Matak nu ngaran hirup mah teu kudu lege, geus jadi kaputusan Allah. Matak nu kudu ku urang dihadean teh ieu tah hate. Sabab nu ngaran ilmu teh hiji qauli, 2 fi'li, 3 qalbi. Jadi lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tempo ngomongna tara nyigeng batur, tara nyarekan batur, tara mitnah batur, tara nuding batur. Nah, pan apaleun mitnah batur, nuding batur, ngaragrageun darajat batur, nu ragrag darajat lain batur tapi urang keur ngaragrageun diri sorangan. Pan ceuk ilmu teh. Kolbi eusi hatena dihina, diledek, dicaci, dimaki nya aya sok ngalawan tara. Kumaha manehna we anu geuleuheun mah da moal saalus-alusna urang disengereupan ku jelema nu goreng hate moal aya benerna. Tah ieu Bapak Hajat ceuk urang mah alus, ceuk nu anu alus hate mah ceuk nu goreng mah nah. Kahayang teh gede da hutangna kitu.
Saalus-alusna ibu di singgarepan ku jelema nu kotor hate anger bu bakal neangan nyokelan kagorengan matak tong ngaladenan jelema nu goreng hate tuh guguru tina buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan keur naon kacape-cape tanaga melaan buah buruk engke geragrag sorangan ibu dihina diledek dicaci dimaki tong diladenan bisi sarua gelona engke ge si itu eureun sorangan di mana eureuna geus modar geuleuh atuh da matak jelema nu bakal panas dirina karerab awakna iwati hiji syaratna kotor hate beres pak batur beunghar nyeri hulu nanaonan batur meuli mobil ratug angen keur naon batur meuli motor muntaber batur maju usaha paeh dirina keur disiksa ku dirina ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukuman iwati hate jeung pikiran sorangan bener matak hirup nu kudu dialusan teh tah hate. Da hirup mau ukur disebut, nah make jeung kudu legeng. Cenah nana gerhana ngajeblag di ditu tuh ustad meni hoream disebutna ge. Ustad nana gerhana, naha sieun disebut ustad sieun teu akur jeung gawe, hanah disebut ustad ai pagawean nyarekan batur pan goreng teh teh. Da ustad jeung kiai mah tugasna ge warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayo nabi ngawariskeun naon ka urang tahajud unggal peuting baruh sampean ladang tahajud gerayu urang ngacung aya teu ustad anu baruh sampean ladang tahajud demi Allah can mangihan aya oge nu kalingsir jeung asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad pen tajamna dibikeun moal tuh awak pengajian hate mah rujan kitu geuning suudon mata kurang teh can meujeuh pak disebut kiai, can meujeuh kuring disebut ustad, can meujeuh dibere gelar al mukarrom, can meujeuh jauh tanah ka langitna lamun dibawa kana akhlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata be ajah tong riweuh datang kuring ka dieu tong keprok da asa diadukeun jeung japati atuh. Biasa we. Mata kolbi hate kauli ucapan tah pi'li teh pagawean jadi lamun bapa jeung ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu geura toong ucapanana geura toong eusi hatena geura toong pagaweanana ilmu urang boro-boro dipake popolotot ka batur sebenarnya ilmu urang teh ku awak sorangan ge geus ditolak Abdullu salat fi awal waktiha utamana salat di awal waktu pancet ilmu pan kanyataan mah awak urang oge subuh ka beurangan lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isaan paloba isa pan ka heesan jadi panon teh ulah loba teuing lalajo kana kagoreng patutan batur tapi urang lalajoan kagorengan diri sorangan jelema nu alus jelema nu wawuh kana kagorengan diri poho kana kagorengan batur jelema goreng mah apal kana kagorengan batur teu nyaho jeung kagorengan dirina. Well. Tuh, mata hirup mah gumantung eusi hate. Urang teh ukur disebut beunghar ku nu miskin. Matak jelema beunghar teh kudu loba nuhun ka nu miskin. Nah, si miskin mah gede jasana. Aya nu maot pangheula nyokot pacul si miskin. Aya nu maot pangheula nyeun kuburan si miskin. Aya nu maot pangheula nyokot pasaran si miskin tahlil 100 poe tarareureuf si miskin mah matak lamun di dia dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin punten kali-kali mah nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna jug nyeun kuburan sorangan atuh eueuh nu nganterkeun ka kuburan antep jam 8 cenah acolok-acolokan sorangan manusa butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur bapak make kopiah menang saha menang batur make sorban menang batur, baju menang batur, lancingan menang batur, senal menang batur, imah menang batur, ngalahirkeun di tulungan batur, maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur, matak lamun aya jelema nu goreng jeung batur, geura jieun alasan nu sabenerna hareupeun Allah engke. Matak jelema anu bersih hate, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nu dibaca lagi dua hiji Quran dua alam. Quran baca alam tong dibaca hade na agama ngan hese dina hirup. Ekonomi rada seuseuh. Pinter maca alam, teu pinter maca Quran, beunghar ngan adigung.
Tuh bangsa batur nempo reungit geus bisa nyiptakeun anti reungit, obat nyamuk ngaranna, pan ibu mah meser. Lain nyieun. Tuh bangsa batur indit ka Pangandaran nempo budah lautan dibawa ka pabrikna, robah jirim eta budah jadi keresek, Pak. Pan bangsa urang mah pagaweana ngaduru keresek. Jadi ku batur teh dibaca, bangsa batur maca gajah nyiptakeun teng wajah. Bangsa batur maca papatong nyiptakeun kapal terbang, pan urang mah numpak nage boro-boronya. Pinter bangsa Indonesia maca Quran, salah sahuruf ge bakal apal, salah nerjemahkeun bakal nyaho, ngan punten Indonesia kurang pinter maca alam. Sehingga hebatna agama ngan kurang pengetahuan dina urusan dunia. Bener. Asli ya. Tah ayeuna urang baca alam. Gerasok baca alam. Lamun deuk maca Quran, Al-Fatihah we heula. Bismillahi kalayan nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Tapelkeun kana awak urang sifat Allah teh Rahman jeung Rahim, Maha Welas Maha Asih. Tah manusia mah kudu boga sifat welasan, asihan, deudeuhan. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Tapelkeun kana awak sadaya puji teh kagungan Allah, berarti urang mah teu boga hak dipuja-puji. Matak jelema teh geus moal asa kapuji da alhamdulillah. Ai urang mah ari alhamdulillah dibaca ari hirup ria wae. Serak saeutik majarkeun geus maca Quran. Sing teh kunaon serak ngaos Quran sababengi kumaha sia we. Geus pangajian ditanya ku batur ti marana peuting jiga nu tunuh ngaos atuh. Kunaon geus mana alhamdulillah nu paling parah jelema beunghar gedong sigrong mobil mewah sawalega tapi naha kana BLT hayang. Teh eta teh eueuh alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi naha beunghar geus mobil boga sawah boga tapi kana BLT nepi ka hayang teu tumarima. Ari alhamdulillah teh wajar nyebutkeun alhamdulillah sifat jelema anu bersyukur. Ari ongkoh hayang disebut beunghar anak kana BLT hayang nu kitu teh munafik. Ari ngomong hayang beunghar tapi kokoro manggih rayagung. Aduh paduli aing mah anu kasindiran ge Dalamun bener urang beunghar mah gedong boga, sawah boga, mobil boga. Kurumuy aya nu mere BLT bakal ditolak, moal RT moal narima BLT. Mak imah boga, sawah boga, mobil boga, budak sakola pangmikeunkeun kasih fakir, pangmikeunkeun kasih miskin, tah kakara ngawujud alhamdulillah di mana dina akhlak jeung paripola. Aya eueuh nu kitu. Nyaho matak diomongkeun ge. Baca Quran asupkeun kana awak di mana eta Quran ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana ngawujud dina bentukna urang mah punten kana Quran teh karek pinter maca teu katempo akhlak urang loyog jeung Quran bener ari nyarita subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut naon bedana jeung kadongdong lemes luar rumet eusi kalau yar beurit eucai beureum pika bitaeun pan kerewas dituang meracun teh Pak. Matak jadi jelema mah punten cangkang mah biasa. Sabab nu ngaran hirup keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Aduh, nu make saragam ge sarada molotot teh ka urang. Tapi sok pikir ku ibu keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Dan nu kudu disaragamkeun mah hate lain baju. Baju mah pek bae, dek warna-warni ge pek bae, dek partai itu partai ge pek bae. Ngan tolong Indonesia majukeun ku sararea, ulah gelut wae dina politik, ai melaan rakyat dek iraha. Aduh. Baju mah pek bae kumaha ibu, tiung kumaha ibu, ngan hate kudu sarua, yatim bantuan, jug, miskin tulungan, pek, masjid runtuh omean, der, nu susah gratalang, pek. Pan Islam teh kudu nyaragamkeun eusi hate. Lain ieu mah pangajian teh saragam teh baju. Senen bodas nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo nganyuk hejo kabeh. Robo beureum nganyuk beureum kabeh. Nepi ka Sabtu nu pangheulana nyarek salaki. Eureun ngaji teh jangar kana babatok. Melaan baju. Tapi coba lamun hate nu berubah. Mata kirup tong eleh ku orai. Baca ku ibu orai setahun sekali orai mah ganti kulit ngan ngaran anger. Boa-boa pangaosan urang teh karek ganti tiung, karek ganti baju, karek ganti ustad, ganti majelis, ganti masjid. Dah hate mah jigana teu ganti-ganti. Nu gelut anger, nu pedit anger, nu teu akur jeung dulur anger, nu pasea jeung warisan anger, nu hohoa ka salaki anger. Kumaha ceuk nu tara mending aing tara kitu.
Nah geus rada kasiniran jigana teh. Coba urang teh kudu katemong pikabitaeun batur. Anguran hirup matoong we hayam ibu. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, naugna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, atuh tulangna apan ibu kaum sebelah. Eta hayam nepi ka manfaat kabeh. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog dagangkeun nog ibu di warung bangkrut. Tuh baca doma lapar kencarkeun ku bapak, doma lapar dikencarkeun paling nyokot daun sampe. Manusia lapar dikencarkeun punten daunna dituang, bibitna diala, tangkalna dirabut, bahkan pagerna dilek-lek, nu bogana dikadek. Matak jelema nu ngagugu hawa nafsu punten can jadi manusia. Sabab nu ngaran manusia mah hamba Allah, lamun hamba Allah kudu ngagugu ka Gusti Allah, urang mah karek jadi hamba hawa nafsu. Matak jawaban anu asli punten da ieu teh palsu atuh. Ieu teh ibu-ibu teh nya ge gareulis kieu palsu. Matak aya kuring ngajorojoy teu. Nah, penuh dengan kepalsuan. Dumeh maneh dek pengajian ibak setengah jam, gluang glowing, lipstik diange, make up dipake, palsu di dieu mah. Coba di imah daster merengkel. Atuh kaluhurna ge baju kuat kancing lagi warna-warni jiga partai cobloseun. Aya osok diwedak di imah boro-boro, kasalaki teh daekeun teu kajeun. Coba di dieu kuat andelemi kieu Pak. Mata kuring can wani nyebutkeun soleh ka ibu ku tangtungan ieu. Sabab kuring teu apal akhlak ibu nu sabenerna. Lautan jero bisa diteleuman, hate diet manusia mah punten hese dikobet. Sajero-jerona lautan jeung bapak teuleum bisa, tapi deetna hate manusia hampura. Nya ge ibu ungek-ungekan di dieu. Boa bubar ti dieu mah ngomongkeun urang. Ibu ayeuna awak ngareneng jeung tetangga, ulah nyaman-nyaman teuing. Boa bubar ti dieu mah nyebutkeun bau kelek sia eta mah. Matak nu ngaran hirup konsepna saragamkeun eusihat. Da jalma nu asli mah innallaha ma'ana mun hirup bareng jeung Allah. Nah ieu pengajian jeung Allah duka teuing. Ieu pangaosan jeung Allah duka teuing. Ulem deui. Ayakeun deui ceramah poe isukan. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Ulah nu jauh, entong kuring, entong batur. Kudu ustad di dieu. Mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok. Da lamun jeung Allah mah tuh nu ditajuk leutik, ustadna ustad urang dieu, miarana mustami 10, 20, ta eta jeung Allah, ieu mah cantang tuh. Nya ge ibu jararauh, motivasina deuk naon datang ka dieu? Hayang nyaho. Ka mana Allahna? Matak jamaah mah talung 10 we nu aya di masjid ieu dididik ku ustad ti dieu ta eta nu jeung Allah. Ieu mah teuing. Tinggal nanya awak kuring. Eta kitu bebengok maneh ceramah jeung Allah tong ka percaya. Ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh nya sudon deui Pak. Gusti eta hate kuat rarujad kitu. Lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang. Ngeus catat berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah tapi boga tujuan lain ngumpul-ngumpul duit. Oleh pertanyaan ti ibu, uyos lamun abdi hajat deuk ngulem Pak Ustad tuluy moal dibayar, geus pinuh. Geus pinuh. Batak nu ngaran hirup teh neangan ridho Allah teh bangga. Asli. Hirup jeung Allah teh hese. Da sabenerna mah urang mah karek hirup teh jeung hawa nafsu. Matak mana atuh nu disebut hamba Allah teh? Lamun disebut hamba Allah mah sifatna niron sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, keputusanna ge bakal keputusan Allah. Sok hajat, da kahayang Allah mah panganten lalaki, panganten istri, wali, saksi, ijab kabul, leos ka KUA 700.000 jadi Pak. Geuning aya wayang golek, kahayang diri. Geuning dangdut, kahayang diri. Mata bajidor kahayang diri joget tengah peuting dina bajidor aduh jiga nu bunga 2 poe beres hajat jebleh di masjid pas ditanya kunaon si teh mang kamari joget ene jebleh kieu geuning takdir Allah teh bubar hajat gede hutang lebok kahayang tong nuding Allah bener
Mata kurang teh ngagugu saha sebenarnya, ngagugu Allah, ngagugu nafsu. Nafsu. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep, ai jadi jeung nu petot, tarima. Sabab rasikona jeung nu kasep bari beunghar mah ibu capek hate. Nya kasepnya beunghar. WA anak loba dipariksa bisi aya sayang-sayangan jeung batur blender harita keneh. Lamun balik usaha telat saeutik jeding-jeding ti mana heula. Make jeung ti mana ban bitu teu percaya. Nah ari mamah ku teu percaya tah ieu baudna. Tuh ning aya belah ditu tempat tamal ban di ditu anu deket warung rana teh belegug neangan cecokelan nah kasep beunghar sieun di paling batur coba jeung nu petot deuk telat deuk henteu maksa bodoh deuk balik henteu ge matak nu kudu diteangan mah jongjona hiru lain kasep jeung beungharna jongjona hiru bener nu kasep bari beunghar init kamol jeung ibu pacekel-cekel leungeun kurumuy budak parawan murag lipstikna dicokot ku bapak neng punten ieu lipstik kakantun kumaha itu nuhun bapak kumaha bapak sami-sami dilesotkeun ku pamajikan pira kadar nyebut sami-sami mah bade tiung warna ungu sami-sami mah beli bade eta sepatu jengol-jengol sami-sami ieu teh mah matrek balanya moal sami-sami ngabaso atuh ngabaso ngarah lada sami-sami bawa balik ka imah mah urang kulem sami-sami hudang hees sami-sami ari ibu walagri naha kasep beunghar galak timur bijil coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun jug kawin jeung itu aing bosan ka maneh teh jadi aya hikmah nu kajadian matak nu ngaran hirup lalajoan teh ulah dunyana akhiratna ibu dihina nyeri dipitnah nyeri dituding nyeri punten di dunia mah nyeri tapi di akhirat mah ibu bakal jongjon naha kaalusan si itu dibikeun ka urang kagorengan urang dilebok ku si itu bikeun tapi sabalikna keur jelema nu nyebut bodoh ka urang si eta ge teu pinter nu nyebut ngahina ka urang si eta ge teu mulia nu nyebut kedul ka urang ge da si eta ge teu daek sifat manusia mah bener jeung salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng ge pada boga saha jelema nu jadi malaikat anu bener saumur-umur kumaha well saha jelema matak ibu tong sok neangan jelema nu sampurna teangan badina rokok aya teh sampurna mil kasampurnaan matak hirup jeung Allah sifat kudu niron sifat Allah kahayang ge kudu kahayang Allah jeung keputusan ge kudu keputusan Gusti ibu ada piknik mayar 1 juta ka RT kupak-kepak tengah peuting nyeun comro jeung misro kacapean goler dina kursi ditinggalkeun pan ku RT dalilirna henteu ibu mah salaki datang sia lain ngahudangkeun ka aing pandek piknik jadi kaberangan RT rada gelo init-initan teh mayar tamu aing init henteu amek ibu teh gek diukna kursi cetrekeun TV ternyata aya berita jam 8 bus dari Rongga ti Kusruk semuanya meninggal eta ibu pat ipongan harita keneh bapak alhamdulillah lebok keputusan Allah itu teu apal Pak matak hirup manusia tong sok nyanyahoanan kana takdir batu nana gerhana nah aya merek ti ustadeun da eueuh demi Allah matak tadi ge geuning nya lamun ustad nu diudang gamis papan aduh mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom da ka urang mah kalaka saja jalan well kuat eueun assalamualaikum bener malahan di ditu geuning aya warung meuli heula rokok tadi teh cing teh ibu palih man nu pangaosan kalem we ustad lagi bakal telat bari ka urang teh jigana lamun si itu datang ka dieu eraeun jigana nah sabab rata-ratana jalma jujur nu ditempo pakaianana nu ditempo wujudna nu ditempo cirimna sok poho kana eusi hate nu sabenerna bener gitu matak nu ngaran hirup innallaha ma'ana teh hese hirup bareng jeung Allah teh jelema salat ge cantang tuh hirupna jeung Allah keur salat jeung Allah bubar salat mah jeung ujub kadang-kadang ti mana mang masjid atuh teh cara maneh mang 40 poe can eureun ka masjid aku mah maneh we berarti lain jeung Allah jeung ria Pak bener mata kuring teh ieu teh kuring teh mata kikieuan teh ieu teh kuring mata candi kopiah candi gamis candi udang teh ieu teh hayang tepung jeung jelema nu bareng jeung Allah
Nu kumaha atuh jelema nu bareng jeung Allah teh sifatna 88 Asmaul Husna ngaranna tapalkeun awak urang Rahman Rahim Malik Kudus Assalam Al Mu'min Al Muhaimin Al Aziz Al Jabbar Al Ghaffar Al Qahar Al Wahhab Ar Razzaq Al Fatah Al Alim 88 saberiji aya dina awak urang cantang tu hiji-hiji acan Al Ghaffar Allah teh Maha Pengampun sabejad-bejadna ibu sagoreng-gorengna kuring ku Allah teu pernah dibeja-beja ka gorengan urang matak bapa dihargaan batur lain bapa nu berharga tapi Allah nutupan ka gorengan bapa nana gerhana dihormat batur lain kuring nu terhormat tapi Allah munian ka gorengan kuring itulah Rahman Rahim Allah. Nah ari Allah nutupan ka gorengan ari manusia ngabukakeun ka gorengan asa rada gelo si eta hirupna Monya aya hamba Allah nyokelan kagorengan batur bro. Allah wae anu bogana, Allah wae nu nyieuna, Allah wae nu nyiptakeunana, Allah wae nu maha uninga teu pernah ngabongkar kagorengan urang masing-masing. Na ari jelema teu tua teu dosa dicokelan kagorengan batur. Budak batur nu baungna, ibu nu renyem bibirna. Tong deket jeung budak itu, si itu mah tukang anu teu sadareun indung bapana nyerieun hate ngadoa ka Allah Gusti budak abdi ledek bebeakan kahayang teh karasaeun ku dirina cager budak batur cuprot budak ibu leuwih edan kumaha cek ibu cek itu karaos matak tong sok lalajo baungna batur sabenerna baung batur teh urang anu teu nemongkeun benerna da baeudna pamajikan teh Pak lain salah pamajikan bapak kurang merah resiko coba lamun resiko dijamin imah page baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah balanja bikeun duitna titah nyangu jeung beasna eudek ibu baeud ka kuping bapak baeudna pamajikan teh ieu teh curug teh tong nyalahkeun pamajikan urang nu salama toong beas geus beak meujeuh baeud toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeuh baeud toong duit gegeletekan 10.000 meujeuh baeud jadi bapak teh kudu mikir pamajikan baeud ulah disalahkeun sadar diri mah hampura bapak tiba heula nepi ka ayeuna rumah tangga can bisa juga bakeun jadi pamajikan ngan aya ieu teh acis 3 juta kanggo mamah kabeh keur baeud dibere duit langsung nangkeup lain tak tadi. Jadi ieu curug tong loba nyalahkeun batur tapi balik kana awak urang kunaon batur salah da urang ge teu nemongkeun bener kunaon batur bodoh da urang ge teu pinter-pinter kunaon batur kedul da urang ge can jadi jelema nu dae jadi batur teh urang teh batur karaos Rabbul Alamin ari Allah teh nu ngajaga nu ngariksa nu nyiptakeun pariksa awak ibu ku Allah diciptakeun rambut jeung halis eta teh buuk-buuk keneh Allah nyiptakeun Allah ngajaga coba lamun ku Allah teh dijaga buuk manjangan halis manjangan teu kabayang kuring ceramah jeung halis panjang teh sudi najis asa ceramah di alam gaib pan ari kieu mah sararae geuning rambut panjang halis pondok ta eta nu alus dipariksa ku Allah dijaga ku Allah ibu kulem eueuh cucung asupna irung dijaga ku Gusti Allah bener Pak mun ku Allah bapa diantep waktu ngiceup muka waktu peureum ku sorangan repot Pak moal macul-macul acan bener mikiran ngiceup jeung peureum Allah maha indah Allah maha hebat manusia dibere panon jeung awasna coba ku Allah dicabut pangawasna boga panon wungkul lolong ngaranna mata sanggeus ibu cager ieu panon tong dipake popolotot bisi dibere belek bapak oge boga tanaga boboko kosong talapung langsung eueuh kade termos eueuh cayan bebek keun ibu sing sabar engke ge nalika ku Allah dibere kieu taleumpangna teh tinggal bikeun boboko mangga jejeg matak urang mah nu sok ngomongkeun batur tara dicarek ju tuluikeun nu sok ngahina batur tuluikeun nu geuleuhan ka batur tuluikeun anu amekan wae ka batur tuluikeun engke bakal aya nu ngeureunkeun lain ustad mun ustad di dieu wani ngeureunkeun teu meunang kitu ibu gibah teh teu kengeng jawabanana fanatik sia mah ustad teu kengeng kitu ibu kacaroge teh popolotot nah kumaha aing we ustad bakal kitu Pak tenang engke ge bakal dieureunkeun ku Allah Rabbul Alamin dan nu bogana geus bengok weh eureun ngomongkeun batur eta kahayang teh nu sok ngocobrot ngomongkeun batur teh bengok-bengok kayaknya ngarah eureun
Benernya banyak. Matak penyakit hati. Matak innallaha ma'ana teh lain enteng. Punten tahajud urang cantang tujeng Allah, pangaosan urang cantang tujeng Allah, salat urang cantang tujeng Allah, puasa urang ge cantang tujeng Allah, tapi nah surga geus ditangtukeun. Nah memang nah surga teh di Garut. Ya mau para ketang-tang pro keteng-teng, dapon manehna daek ka masjid ka utara teh kuat juga ka kafir we. Ka masjid atuh oi. Nyarieun masjid tamu kalau juga pasaran ngeusian sararadu. Tanya awak urang ka masjid sabaraha puluh tahun, Pak. Ieu mah ka masjid karek saminggu aing capek ti Bareto. Ka masjid atuh tempo abah, aduh. Tempo abah ge karek saminggu pan baheula mah gapleh sarua. Ulah coba-coba ngukur pagawean batur. Dek ngukur mah tah pagawean diri sorangan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana. Maka pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Sok Bapak ngawangkong jeung awak sorangan, tong loba ngobrol jeung awak batur. Bener. Kunaonnya urang hirup sangsara, da urang mah atuh meujeuh teu dititipan harta. Sangsara wae geuleuhan ka batur teh. Komo beunghar moh teu ngaleyak batur teh. Kunaonnya ari urang hirup teh bodoh. Bodoh wae rada rujit ka batur. Komo pinter sia teh moal teu nipu atuh. Matak jawaban mah sebenarnya nu kajadian teh entong ngapung di awang-awang, entong nanya pertanyaan ka batur, entong hayang apal ti batur. Na diri urang aya, entong jauh tina wujud, entong anggang tina awak. Cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Awak urang sebenarnya kudu dijaga teh. Urang teu kudu perang jeung batur, teu kudu perang jeung jelema ngewa, teu kudu gelut jeung jelema anu ngaledek, teu perlu perang matah jeung nafsu sorangan. Well, ieu mah popolotot teh ke batur, polotot teh awak urang ngerasa. Nana gerhana maruk lain perang ieu ceramah, keur perang Pak. Nah mah gejeung perang, pancek ayat pangeran mah, cek agama mah, ceramah kieu teh kudu karna Allah. Tinggal kieu we cek panitia sae ceramah teh saur salira kudu nyaah ka fakir jeung miskin, demi Allah nyaan. Tak aya nama kieu we nya amplop teh ulah ditarima, urang bagikeun ka fakir miskin, kumaha cek kuring, geus tong ngulem deui lah. Ieu teh keur perang paha teh. Matak sebenarnya nu kudu dihormat ku ibu, nu kudu dihargaan ku ibu, lain kuring. Saha atuh tah ustad nu deukeut, eueuh nu mayar tapi dae. Bener tuh Pak? Nu kudu dihargaan ku ibu mah ibu gering, ustad ieu, ustad di dieu nu ngadoakeun. Ibu maot, ustad di dieu anu nahlilkeun. Sok ulem kuring aya nu maot. Pak Ustad aya nu maot, deuk naon wabugian teu? Matak nu kudu dihargaan paling utama ustad setempat lain nu jauh. Kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem dua dibayar. Coba ustad setempat Pak, eueuh nu ngulem eueuh nu mayar. Kudaekan itu mukhlisina lahudin teh. Ikhlas dina agama teh eta sebenarnya. Tong sok kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Oi kanu jauh kuat loba kieu jelema teh nu deukeut 10 2 geus eueuh. Nu tilu api-api ngompol. Opat diciwit budak ngarah jebleh ngarah ganeng alieur ah. Nah ari ka ustad nu deukeut sok ngahararina cing teh ibu saha nu ngaosna ustad kukut we kuat dianggap anak eme ustad geus sok sadia mulyakeun mah tah ustad nu deukeut nu jauh mah kuring datang ka dieu sataun ayeuna karek ayeuna cantang tu tahun hareup cantang tu 2020 genep datang deui deuk naon ka dieu ari nu ngulum mah tapi nu deukeut mah ibu galingging panas tiris tatangga anjeunna nu boga doa didoakeun bener. Nah atuh sok saralah ngahargaan ka lieur dopon moneh ka ustad tempo inyuguhan buat opat diinum kabeh ngarebak beuteung atuh hiji we ieu tah coba eta nu di dinya kuat eueuh inumeun aya oge cai eta geni deuh mata kuring mah mung diuk na kursi ieu ge nah teu layak kuring diuk na kursi kieu teh kursi aduh kursi kemuliaan ieu mah roream teangan ku bapana YouTube iraha urang diuk dina kursi kieu we lamun karepna hayang diuk teh di dinya tah hayang saragam we hirup teh embung dihargaan teuing nepi ka di luhur panggung kieu aduh naon ka mayar-mayar panggung kieu coba panggung di dinya we deukeut tinggal listriknya kenah atuh biaya irit gerasa atau kumaha lamun teu boga son atoa masjid we teu nanaon lah ngan meureun tukang son ngamuk
Mata kuring mah dina ceramah geus 20 tahun ceramah tara pernah diuk. Ieu teh kursi kebesaran atuh. Sedengkeun urang alah kebul keneh Pak. Kebulna gerhana teh. Palebah mana kebulna? Bener jeung salah osok. Daek kedul osok. Alus goreng ge osok mata kuring tara wani mukakeun kagorengan batur sabab kuring ge sadar boga kagorengan anu sarupa jeung batur. Well, dalamun bisa mah bapak ge kitu ulah wani-wani mukakeun kasalahan batur sapanjang bapak boga kasalahan jiga batur. Ngalan lamun urang teu bisa eureun tina perkara kitu loba mukakeun kagorengan batur, batur ge moal eureun mukakeun kagorengan urang nu akhirna gurger we jeung pasea hirup. Bener. Tuh, baca alam. Era ibu teh ku tangkal kawung. Tangkal kawung Bapak, akarna digodog tina 2 gelas jadi 1 gelas, ternyata pencegah penyakit ginjal, mata kolot bala mah penyakit cuci darah. Nah, anu di inuman teh godog akar kawung we. Naik deui kana tangkal bisa dipake sasak, geblus ka jero aya ngaranna aci kawung dawet. Leos kana dahana teuk-teuk ku Bapak biji lahang, bijil gula antep tong diteuk-teuk, bijil caruluk cangkaleng bulan puasa payu. Naik deui ka luhur aya geuning janur nu hajat sok nyieun tina daun kawung, atuh Bapak sok udud eueuh papir eta we ange. Sisi gadinya lumayan teh kareueut. Atuh ibu sasapu tina naon sasapu? Tina nyere kawung eta kawung ngajepat cicing wiridan ka Allah manfaat keur manusia. Na ari manusia wiridan hantem kuat eueuh manfaat. Nepi ka era ku sakadang kawung hirup. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama kitu meureun ayatna. Ibu wawuh jeung anjing pangihan anjing. Matak abdi maka anjing tara dibaledog komo di pos spirit mah karunya. Makhluk Allah kudu dipaehan ku urang keun wedang kaya paeh sorangan. Malah panggih jeung anjing punten cidepun guru sadesa nyebut nu gelo harita teh. Rada gelo cenah maneh mah nyebut nu gelo batur mah guru teh kiai ustad ieu mah anjing kitu. Cing teukeun bae kuring mah deuk guru ka anjing sabab kuring ge apal kitabna Kitabul Gumarom jilid kahiji bab toharoh di dinya bakal kapanggih lamun urang kalamot ku anjing kaleta ku anjing wawadahan tawasarung kumah ku 7 kali kalau make taneuh naon kasimpulanana sanajis najisna bibir anjing masih kana bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baha manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate ruja di saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur. Aduh mata kayahna bubar ti dia panggih jeung anjing punten pun guru gitu ngarasa nasib dianggap nu gelo kabeh atuh. Ulah sosoranganan deh. Tukang son. Entong dianggap tukang son eueuh ilmuwan. Toong ku Bapak tukang son nupang capek-capena ngayakeun acara ieu lain nu hajat. Tukang son. Mun bebret hujan sieun, aliran saeutik sieun dikurangan bayaran. Dia oge nya juga gebegen. Ai abdi ona mah teu keung deuk pareum salilana pek deuk balik we. Tukang son mah geus ngagebeg. Mangul eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain eueuh ka balegan son teh dicarekan Pak tapi naha perbandingan kuring jeung tukang son nu untung justru ustad naha pan amplop mah gede urang batan tukang son padahal lamun rek ditempo ka capek kana jadi tukang son tuh tukang son ungut-ungutan bener euy tah atuh lamun panas ka kuring bener omongan teh si ustad eta mah heuh ku aing pareuman sok we. Pareman berarti panas. Lamun panas urang neangan solusi. Kieu atuh solusina abdi turun jadi tukang son, tak akang tiluan ngabring ka dieu ceramah. Insya Allah duana ge hancur. Tukang sona ngabeledug dicook ku abdi. Nu ceramah tiluan bararutut kabeh. Mustami balik punten nu hajat wirang, Mbak. Matak hirup kudu bisa silih ajenan kana pangabisa masing di dinya tempatna Islam. Kuring butuh ku tukang son. Tukang son ge butuh ku kuring. Jadi urang teh silih pika tah Bapak ulah dapon mana jadi pamimpin teu butuh ku pemajikan tong kitu anger Pak 40 penting ngajepat sorangan bingung butuh teh ku ibu-ibu teh walaupun Bapak jeung ibu teh beda jenis pan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot pan Bapak mah aya kumis eueuh janggot aya kumis aya janggot Bapak mah wujud teh geus beda Pak
Kunaon atuh beda diciptakeun ku Allah teh, ngarah silih ajenan, ngarah silih hargaan. Bapak butuh pamajikan, pamajikan ge butuh bapak. Wujud yang berbeda, kumisan jeung janggotan. Bapak, matak bapak mah teu meunang buat baeud. Nah, lamun di dieu aya lalaki nu sok baeud, kerok heula kumis era. Monya kumis baplang baeud, da jiga lele useupeun atuh. Mun ibu eueuh kumis eueuh janggot, pek dek baeud ge. Nah, pan jiga jeruk dek bitu. Lalaki wajib ngakal, ngarah pamajikan ngakeul. Lalaki wajib ngarah pamajikan ngari. Jadi tugas ibu mah eueuh deui, nyontoan ka anak teh bere contoh nu hade sangkan budak jadi soleh. Bener. Kosongkeun hate. Da ieu jelema geus ngarasa boga mah dicician ge moal daek. Ibarat ieu teh Iba sabaraha hargana? 3.000. Bisi pemuda yang apal mahalna ieu cai aqua, piceun caina ganti ku madu. Botolna ieu keneh, caina piceun nu 3.000, gantian ku madu, pudag-dag jadi 150. Atuh hayang nu ngahayang nu rada lieur, kawa-kawa lalepkeun. Inum geura sok ongkek tah. Hargana 75, murah ngan gering 3 poe. Wawaliheuhan weh. Nah, nu diinum kawa-kawa. Cicing nu teu nyaho mah. Urang ge beja ti maraneh pan. Nah, apal harga pernah we nanyakeun. Cai herang 3.000, botolna ieu keneh. Piceun caina ganti ku madu jadi 150. Laleur datang kana cai herang dibabetkeun jeung cai-caina. Tapi laleur datang kana madu punten nu dipiceun laleurna diantep maduna. Tah harga dari manusia teh lain botolna Pak, tah jerona tah. Situ percaya mah sedih aing mah tuh dah. Oda tuh keheul ka urang kuat loba nu teu ngahargaan euy. Aduh, ampun ya. Eusina geuning, sok kurung piit eusi beo berharga, kurungna piit eusina beo mahal. Da batur nempo eusina beo. Kurung beo eusi piit. Moal aya nu meuli. Piit mah balatak di urang ge. Matak rumus kahirupan nu kudu ku ibu dialusan. Ieu da. Kuncina adalah hate. Bisi hayang apal jelema nu goreng hate enteng loba komentar. Kitu salah kieu lain sorangan ngajedog tanu kitu tah. Sok si Lesti alus sorana aduh Bang Bung hideu kada anu kasurupan. Pan lagu ieu mah sok rada pupuyiran. Alus si Lesti teh. Kumaha ceuk Saipul Jamil, stop. Tidak enak didengar. Ceuk Saipul Jamil. Lo danang lagu dangdut kuat ngeunah. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Alus danang teu Blitar nyanyina. Kumaha ceuk Saipul Jamil, stop. Tidak enak didengar. Beletuk teh Saipul Jamil nyanyi kerebek geuning. Ulah coba-coba ngagenggeureukeun batur lamun urang lain pelaku. Tuh baleg ceramah teh nagarahanna mah. Yo atuh mi kumaneh yo. Naik ke panggung karek assalamualaikum. Assalam. Tadi pun lanceuk ngaos kuat indah raoseun. Keur jelema nu goreng hate nah ngaji kitu. Cing teh ai maneh kumaha ngaji kitu we. Tong sok ngagenggeureukeun nu keur ngalakukeun da urang masih dik acan. Leres teh Pak. Ieu mah da kana gurger hayang pasea wae atuh. Nah si eta mah usali. Terus da urang mah tara atuh kumaha maneh we. Teu kudu lalajo nu batur. Nah si eta mah subhana rabbiyal azim. Terus da urang mah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Salahna di mana? Dan nu salah mah nu katilu, subhana rabbiyal azim abdi mah teu make wa bihamdihi, ta eta nu salah. Geunah lamun hirup silih ajeuna. Kunaon atuh di Indonesia loba perbedaan? Perlu dewasa. Urang Indonesia bukan Arab. Matak punten budaya Arab berada ditolak di Indonesia. Da lain hartina kudu anak jeung anta ceuk Gus Dur oge. Dina Islam teh lain kudu robah anak jeung anta, umi jeung abi lain. Sok ibu deuk umi abi pek tuluykeun. Ngan pasea awas lamun jadi cucu hiksia. Abdi we jeung sim kuring urang Sunda mah, nya Pak.
teu jadi anak jeung anta ari pasea jadi gurger. Lain ulah pek bae ngan kudu continue, kudu istiqomah. Mundek anak-anak, mundek anta-anta pek. Mundek abi umi pek. Ieu mah ari umi abi keur jeunah hate, ai palebah keur pasea jadi cucungik maneh. Lain teu meunang budaya batur dibawa ka dieu lain. Ngan ulah poho karena budaya sorangan. Kunaon atuh di Indonesia beda. Pan di Arab mah kumis pondok janggot panjang sunah Rasul demi Allah sepakat. Nah jadi gitu. Kumisna pondok janggotna panjang jadi. Coba di urang ieu ge aya nu jadi anu henteu. Tuluy eudeuh kitu ngomong tong ngulemna gerhana bid'ah. Nah kumisna ge eueuhan janggot narek kumis eme ditapelkeun. Cing atuh nu kitu-kitu wae mah Pak. Kunaon di Arab barang dahar ku 3 ramo nu dicokot gandum jeung korma. Senok di ditu mah da barang daharna gandum jeung korma. Coba di dieu lakukeun ku 3 ramo nu dibikeun anggeun kacang. Lila barang dahar teh. Oh pan bid'ah cenah senok teh. Nah mah jeung bid'ah eueuh zaman nabina. Kulo bid'atin dolalatin, kulo dolalatin pinar. Allah jug neraka. Maknya aya Allah Rahman Rahim ngasupkeun kana neraka ku senok. Kahartos ibu. Cing dari akang ka dieu ngangenaon motor onta beuh. Geus. Maksud goreng natak naon lamun jelema silih ajena. Da setiap guru berbeda ngajarkeunana, setiap karakter hidup ge berbeda ajaranana. Matak setiap bahasa kudu boga nyawa. Di mana nyawana? Na gawe. Kudu balager kasep, kudu balager nyai, bari katempo bageurna, bari katempo hadena, bari katempo alusna, ngagugu tabatur teh. Kudu balager kasep, ari isukna maneh, pasti aja pamajikanana, kumaha itu Allah. Eueuh nyawaan ta bahasa teh naha, eueuh gawe sageus ngomongna, bener. Nya. Matak nu ngaran hirup geus tong hayang sarupa jeung Arab lah, bae we. Urang umat Islam geus we sarupa mah jeung Islam bae. Ulah jeung Arabna. Geuning di Arab mangong adan langsung komat nya heueuh. Jam 5 jelema geus ngawala di masjid. Pan di urang mangong adan langsung komat. Eta we nu adan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, atuh isuk teh nu eureun ka masjid si eta keneh. Da meureun eueuh batur wae mah capek atuh mah. Matak di urang mah nyieun metodena orang NU nu kapake di Indonesia mah matak di Indonesia NU tersebar di mana-mana hampir 85% NU Indonesia teh matak di masjid teh geuning sok aya we gaya-gaya NU bari nyanyi geuning eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep magrib. Atuh barudak ngora rada buraung eta abah keur eling umat budak ngora rada buraung bari panatik ongkoh abah teu eling ai maneh itu mah metode urang Pak entong hayang akur jeung Arab kunaon di Arab ngong adan langsung qomat jam 5 jelema geus ngawaled di masjid kunaon di urang jam 5 boro-boro di masjid di imah keneh keur lalajo Persib matak di olo we ku pujian ya Jug di Arab takbiran genah atuh mic HD sound system nagom DKM dibayar 5 juta cenah bisi bapak hayang ka ditu jug pan di dieu mah DKM saha we nu hayang dek 20 tahun ge pek we sanggup keneh mah kitu we pan di urang pan di ditu mah aya perubahan masa jabatan dibayar imam masjid teh matak meujeuh takbiran ge HD Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bandingkeun jeung di urang Allah tina nada geus beda hu akbar Allah hu tong ngajak seuri hese hu akbar Allahu akbar la ilah itu panjang keneh napas ponok eta hail makanya aya etah deh goreng anu urang leuwih alus daripada alus anu batur keur naon dibanggakeun nu batur kartos ibu goreng anu urang lebih alus daripada alus anu batur karena gelis anu batur moal bisa ditewak-tewak acan goreng urang kopa dan urang ieu mah da bangsa urang mah kitu nu alus pasti anu batur sok doma nu hade doma Garut doma leutik merek tetet doma kacang di mana ti lemur naon teh Cicalengka oh
Cau nu gede. Cau mana eta? Ambon. Juk ini ke Ambon aya cau eta. Nah makin nyebut cau Ambon. Coba cau nu hese asak beri merek eta teh. Cau mana eta? Cau ieu. Si Calengka. Lieur bangsa urang mah ngagoreng nu urang wae. Goreng-goreng ge nu urang daripada alus anu kitu. Artis kita ka ditu, kita ka dieu. Antep cukup ditempo wungkul. Tong jeung hayang dibawa. Eta we nikmati nu aya nu di imah. Kene butut oge. Atau kadang-kadang hayang geulis tutupan we beungeut aku koran lah. Keheul atuh da. Mata kirup teh ulah sok salah. Urang teu bisa anyeta mang mah hayang sarupa jeung urang Arab. Moal bisa. Di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapenting tamat. Taong di masjid, ngawalad. Cobian di rongga. Teangan imam pun lanceuk nu nembe sae bacaanana jantenkeun imam ngan wayahna kudu nepi ka subuh. RT pangleuna balik teh. Kumaha cek RT? Mantog euy. Karek ge imam iya kana budu wa iya kana stain jug. Calengkeung RW. Amin. Dah yang gerak ngeusan bar sia eta mah. Isuk aya deui nu ka masjid cadu tah. Malahan imam eta datang di halangan. Geus mana mah tong ngaimaman di dieu. Nah, sesat nepi ka subuh. Lol we jeger bari make tato. Aduh, nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Hayang eta ge rakaat ka genep beureun maca Anas kan poho deui. Maklum jeger ditato pan jamaah sieun. Wios kulhu deui bari ngahoak. Kumaha ceuk jamaah? Lajeng di kumaha salira. Eta jam 8 taraweh geus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah nya maneh nya gejeger hade ngimaman mah. Jadi imam hade teh di urang mah nu tereh Ibu. Inilah Indo matak tong hayang sarupa. Di Arab ceramah nerangkeun surga jelema kabita, nerangkeun neraka dijual sawah. Nah, keur nebus surga. Coba di urang nerangkeun neraka surga, mantap jelema. Ripuh aing ngadengekeun ceramah surga neraka. Mata kuring nyiptakeun ceramah metode kieu teh minimal ulah eleh ku dangdut. Sok ibu lalajo dangdut jam 10 sampai jam 5 nagong. Beuteung kukurubukan bari bunghak ongko. Hujan di payungan. Lalajo naon dangdut saking kunaon ku resep. Dibawa balik ku salaki hayu balik rame keneh jug-jug mantog gitu. Coba na pengajian diberes sajam geus ketek bujur hayang balik. Heueuh nya. Tah mata kuring nyieun metode kieu teh minimal betah-betah dina acara kieu. Minimal. Tuh karek heueuh bener nya. Minimal. Mata urang moal bisa akur jeung urang Arab. Ustad da barareda atuh lamun teu silih ajenan perang Pak. Komo urang mah beda pisan kieu geuning aduh. Jiga ojek online. Naon ibu jiga sabu? Eta bieu teh ibu teh asa tarik ngadenge teh. Jiga saha? Abdi mah beda pisan, Pak. Da bari bege sok nonton ceramah lain urang wungkul. Ustad mah lain merek kieu. Ngan teuing atuh urang mah kieu we. Heueuh. Keun bae beda oge. Angka 10 ge beda dihitungna. 5 tambah 5 10. 7 tambah 3 10. 8 tambah 2 10. 8 tambah 1 10. Genep tambah 4. Beda jalan tapi hasil nu sarupa. Kuring jeung batur nu di udeng, nu di sorban, nu di kopeah, kuring beda wujudna, beda bentukna. Sarua Pak keur nyaritakeun agama. Nah make jeung kudu neangan bajuna. Aduh. Geuleuh atuh da. Lamun kitu kuring teu ngomongkeun agama Kristen, pek debat kuring. Sapanjang kuring ngajak ibu kahadean, nyegah ibu kagorengan mah sarua jeung batur. Ngan pedah urang can bisa di kopeah, engke geus daek teu tingali nu sameter dipake tah. Nya Pak. Da meureun ibu ge bare teh tara ditiung, geuning eta geus daek mah, daek eta. Teuing isuk melaju dangdut, dilaan deui bawa. Tuh, barareda. Hanya tamang mah hayang ngulem ustad teh nu bari curhat, entong ngulem abdi. Ngulem satu Mamah Dede. Da Mamah Dede mah bagianana, Mamah dan Aa curhat dong, iya dong. Mah caroge abi mah nya burutnya teu usaha, pek omongkeun. Paling ceuk Mamah Dede nyieun BPJS sopak bebengok etana. Anya tak mama ngulum ceramah teh hayang tegas bari heuras. Habib Bahar, Habib Rizik. Kumaha karesep we.
Mama hayang nu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorof, Ustad Adi Hidayat di Banten. Mama hayang anu pinter nerangkeun sejarah, Gus Muwafik di Jawa. Mama hayang nu keur viral jeung tukang enteh, Gus Miftah. Mama hayang nu jiga ojek online, urang. Mama ngulum ceramah hayang nu bari sholawatan, mawa terbangan geuning aya Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mama hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat, Abdolna urang kaguru seperti kumaha, aya bagianana Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Tinggal gumantung karesep Pak. Anya tak mama hayang nu lentong, Agi ti geger kalau. Pana Agi mah ulah anu ribut-ribut acan. Son ge kudu hade Pak. Nah, da lembut sorana. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya, AA bisa hadir di sini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geuning ibu tigis kalolot. Matak naon lamun engke mah parawan di hareup. Nini di tukang. Ngarah AA seneng. Ieu meret ka dieu kolot. Ret ka dieu kolot tapi ka eueuh teh nyeueun. AA sadar ini bukan panggung AA. Cicing mengajak seri pemuda hese yang hayang ngarobah sorak gitu. AA sadar ini bukan panggung AA. Tapi ini panggung AA nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. AA ge melentong Pak. Anya tak mama hayang ngulum sarama teh nu bari nyanyi weh. Roma Irama ti Tasik. Sabab Roma Irama mah lamun dibandingkeun jeung nyanyi ayeuna alus Roma. Di balik nyanyi aya nada, di balik nada aya ajakan. Coba nyanyi ayeuna, teuing ngajak ka mana maka jeung pulang-pulang berbadan dua. Nanaonan keneng sia teh atuh. Boa geus ti kebon enteh. Lagu naon geura sok jeung pulang-pulang berbadan dua. La ilaha illallah. Lol deui lagu buka dikit jos boro-boro bapak kuring oge mikir naon nu dibuka naon nu ditojos. Lagu teh asa lieur. Coba Roma Irama nyieun lagu kuat indah badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Pan Roma mah kiai jadi tungtung nanti kuda. Gerasok dah atuh mawa teh kitu Pak. Badan orang teu berharga nalika jasa ditinggal nyawa. Pamajikan ukur bisa nempo, salah pamajikan ukur bisa nempo, anak ukur bisa nempo. Geus dikubur mah eueuh pamajikan mah hayang milu. Teu berharga saeutik-eutik acan. Leres Pak? Bener talagu Roma. Tuluy geuning lagu Roma aya nu bahasa tauhid, katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Tuh penggemar dangdut geuning. Hebat lagu Roma Irama. Ngan urang tong nurutan dakwah jiga Roma, moal payu da sorangan kerebek atuh. Da eta mah bagian Roma, matak Roma mah disebut weh raja dangdut. Da cenah baheula lagi Jato Titajong make nada. Pan ibu mah Jato Titajong. Aduh, eta mah calon hohoak eta mah. Ayo Roma mah Jato Titajong teh Pak. Aduh. Teuing bener teuing henteu da lain tatanggana atuh. Lamun bapak nitah nyangu ka pamajikan geura nyangu geus burit kitu pan bapak mah. Roma malin kitu, geura nyangu. Geus burit. Lamun kuring sorak kieu meujeuh jadi kenek. Bandung, Katapang, dua deui ceu, dua deui meujeuh jadi kenek teh. Lamun Roma jadi kenek diomongeun. Manya, Bandung. Katapang, dua deui ceu. Dengan urang dieu bari heureui Al-Fatihah gitu. Eta asup beus kuat jiga tawasulan. Matak jelema teh geus boga porsina masing-masing, geus boga takdir masing-masing, tinggal silih ajenan karena takdirna masing beres hirup. Ibu hirup di dunia boga kahayang teu? Hah? Henteu atuh uih pake tu ka akhirat aya eueuh kahayang mah.
Da di dunya mah tempatna kahayang ari bapak. Jelema nu eueuh kahayang mah geus di ditu hirupna, geus teu hayang dahar, geus teu hayang udud, geus teu hayang ngopi, geus teu hayang ngariung kieu. Di ditu mah hayang teh tilu rupa we. Jalma nu geus maot mah hiji doa budak anu soleh, dua laku lampah nu dituluykeun ku anak-anakna, katilu mere naon wae atas nama dirina. Ta eta nu geus maot mah butuhna teh. Doa budak soleh, pagawean anu dipigawe dituluykeun ku anak-anakna, mun kolot sok barang bere tuturkeun ku anakna ge jadi barang bere, mun kolot osok ka masjid anakna ge osok ka masjid, mun kolot nyaah ka yatim anakna ge nyaah ka yatim, ditepikeun ku Allah tuh tempo anak anjeun nuluykeun hanca garapan anjeun. Bunga Pak nu geus maot teu butuh udud teu. Mata tong nanyakeun aya di ditu aya rokok eueuh. Mata rek udud mah sok beakeun ayeuna we di dieu. Nepi ka TBC ge kayaknya. Di ditu mah moal hayang. Sabab parab di ditu lain eta bere Quran tulisan atas nama indung jeung bapak urang bikeun ka fakir bikeun ka miskin bikeun ka jamaah bikeun ka pak ustad ieu teh atas nama pun biang tos ngantunkeun gaduh abdi Quran 30 siki kopang macakeun ku pak ustad jeung santrina santri maca ustad maca ngocor ka ditu pahalana laras lain ieu mah indung eueuh teh parebut warisan sia teh lieur. Dulur jeung dulur kuat teu akur moal aya jelema beunghar kumarbutkeun warisan kolot moal nu aya ge ngandung jarwalan geuning nah ustad apa nyaho we teh ngalaman nyaho teh nah eta ibu-ibu nu tiung beureum kuat sentimen wae ka aing teh muga jeung ngalaman nyaho abong baju jeung tiung urang sarupa teh nah da aku mah merah juga merah bukan berani. Tabu ibu boga harapan naon ka anak sebenarnya mun ibu hayang salamet dunya jeung akhirat teh harapan jawabanana lain engke ayeuna ya Allah paparin abdi kasalametan dunya jeung akhirat kitu pan cek si wali oge lagu wali datang si Udin datang ke rumahku dia bertanya apakah doanya aku menjawab doa keselamatan deut apalan ini Udin ini doa bae ngaco ge ini doanya Robana atina aduh wafil Allah wakina aduh penggemar wali ini aya nu belah ditu mah ngabung ku teuing apal teuing henteu eta doa Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sing bener atuh ngadoa teh ulah nabi wir wungkul tapi kudu prakna kabeh ge jelema mah hayang salamet dunya akhirat ngan jawaban tina dirina teu kabeh salamet Pak. Lamun bener ibu hayang salamet dunya jeung akhirat, dunya heula salametkeun akhirat mah kumaha Allah. Jelema manusia salamet di dunya, Allah ge mere kasalametan di akhirat. Ieu mah di akhirat hayang salamet di dunya pi omongan wae. Jeung dulur teu akur jeung tetangga pasea kana warisan rarebut. Baeut ongkoh jeung batur, boro-boro di akhirat salamet di dunya ge dicekek batur ibu. Kahartos matak ieu teh doa mustajab dunya heula salametkeun kakara akhirat mu urusan Allah mun dunya urusan urang hayang salamet di akhirat mangga urusan cek Allah kumaha mararaneh we bener hayang ka surga pek yeun hayang ka neraka ge jung dengan engke di akhirat mah dipilih jeung dipilah antara Rahman jeung Rahim jelema menang Rahman tapi teu menang Rahim Rahman di dunya dibikeun ngan Rahim di akhirat dipotongkeun tak urang mah hayang Rahman jeung Rahim kahartos ana ibu boga budak hayang naon ai budak ibu boga budak hayang naon tak ka budak boga harapan naon tak ka budak hayang soleh kahayangnya tah ini pertanyaan ibuna parantos soleh har iya da budak mah geus soleh ngadat ngamuk beres 10.000 jang tong ngadat wae juk meuli kurupuk cager eta soleh coba inungna ngamuk beres 10 disosoek tah budak mah geus soleh umur 6 tahun gelut sajam antep 5 menit pakaleng-kaleng coba inungna 7 tahun baeud keneh jadi nu teu soleh teh saha ibu
Mata kali-kali mah urang teh lain budak kudu suntangan ka urang. Urang suntangan ka budak. Ternyata aya ilmu di eta budak. Gelut 10 menit. 1 menit pak kaleng-kaleng. Coba inum bapana 7 tahun baeudna ge Pak. Jadi tadi teh hayang budak soleh. Ari urangna acan. Deuk kumaha nyamungna. Tagning. Aya nu nemalan teu nyamung. Sedengkeun budak teh lalakon hirup urang eunteng. Mata kuring maka para pemuda dek baong cug, dek pontongor cug, dek bedegong cug, tong dicarek Pak entong antep. Tapi engke bakal aya nu nyarek saha budakna anu baongna jiga manehna kakara sadar. Ieu teh kalakuan aing lebok we. Bener Bu. Lalakon budak dikandung ku ibu 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sangko ceak sang gudubra. Ripuh ibu nganung teh nangkuban sok sieun bitu, nyengigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap punten bapa mah moal ngarti. Ungeuk we heula lah. Ngan ibu-ibu mah pasti ungut-ungutan da ngarasakeun. Nangkuban sok sieun bitu, nyengigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Deuk teu eungap kumaha? Budak karek 4 bulan bebengok bapa geus ena lalangit. Menerken kenteng. Pan porno mah ulah supaya budak teu ngarti tapi ibu nu ngarti. Nah, matak ibu nu seuri tangke budak nanya, "Leres mama 4 bulan nalika abdi jero patuangan bapak menerken kenteng nya." Gitu. Kunaon ibu seuri eta mah rumasa. Borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaraneunana. Perjuangan lalakon indung kanu jadi anak nepi ka ridho awak diruksak ku nu ngaran anak. Patuangan sakieu hadena pelenung 8 bulan borosot budak pan jadi robah baheula mah keur parawan matak ti gulusur kutu teu jali kesimet ti soleda cak-cak coba ayeuna cak-cak tapel kana beuteung ibu ngajedog teh cak-cak teh nah geus beberhilan atuh Pak. Ternyata ibu teh diruksak ku anak ridho tuh para artis geus mung nyusuan acan sabab pinareup sieun robah jadi ngamai pan urang di mah teu deuk ngamai deuk kakenca deuk kakatumang sabodo budak ditukang dikitukeun ka luhur kitu naon. Ridho, tak eta karidoan ibuna eta nu mahal teh. Nepi ka batur mah mung nyusuan diganti ku susu sapi, matak budak geus gede teh moh-mohan. Ulah bangsa urang mah 2 tahun wajib disapi, eureunkeun nyusuanana. Bangsa urang mah entong digunta diganti, bisi kalakuan jiga moh-mohan. Tapi bapak ge kudu ridho we. Tuh proses ibu matak awak nu pangheulana ruksak lain bapak, ibu. Sok bapak 50 tahun, ibu 50 tahun, perbandingkeun matak lamun kuring 40, boga pamajikan 30, nu 30 bakal nyusul ka awak kuring. Teu pernah nganung kuring mah. Ai lain lambung mah. Matak lalaki teh kudu saladar. Pamajikan keur ngiram teh omat ulah dipangbegerkeun. Itu nu keprok aya buah pelakuna deh. Kudu leuwih nyaah ka pamajikan keur ngiram keur ngandung teh nangna neng geura manja eta teh bibit urang heubu asa teu tega lamun pamajikan keur ngandung lalakina beger Gusti. Nah ibu jadi culang-culang ka lalaki kade tong bari nuding ongkoh atuh cicing we cicing. Itu teh ditu jadi kadarieun empur teh Pak. Ulah. Borosot budak ka alam dunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingareunana saha nu sanggup seperti kitu. Hese wae keluar di imah bawa ke dokter. Hese wae keluar pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Nepi ka pembukaan 8 teu bijil-bijil tanaga beak. Dokter nyeun solusi nyokot gunting dikereut Pak. Krat. Tinggal nyebutkeun krakna ibu-ibu kuat muringkak bulu punuk. Cobi ieu bapak-bapak kieu we. Da teu ngarasakeun bapak mah digunting pan. Ngeus digunting, budak dikaluarkeun, bali dikaluarkeun, bisi aya pensteril di jerona henteu steril kandungan, dilelepkeun alat pensteril kandungan, sabadag kieu Pak dideretkeun ka jero lop, nyerina kana mun-munan, nyawa hampir geus hampir deuk leungit tina badana, ridho we eta ibu dikitu-kitu. Ngeus diasupkeun alat pensteril, bisi ibu hayang boga budak 2, 3, 4, maka sel telur ulah dibekukeun. Disuntik deui Pak, di jero disuntikna nyerina bebeakan. Nah hanana gerahana apa? Ngawangkong jeung bidan. Sing teh oh kitu bu bidan, nya cenah kitu pisan. Ngeus kaluar, budak kaluar, salamet balina, alat pensteril geus asup. Dokter nyokot deui. Jarum dilelepkeun kana bola anu ngahiji jeung kulit ngarah engke teh dipautan deui. Dikaput Bapak.
aya dua makhluk nu dibelaan ku kaum ibu. Kunaon digunting melaan anak ngarah keluar, kunaon dikaput ieu tah. Matak gede mun ngalahirkeun geus we digunting bungkul tong dikaput antep lah. Paingan atuh Allah ngahargaan kan jadi indung umaha indung kakara abuka kakara bapa. Matak punten indung nitah bapa nitah heulakeun indung heula samemeh bapa. Bener Ibu? Ibu-ibu jadi pemenang euy. Ngan ibu ge ulah so ieu. Dapon maneh Allah nyebut 3 salaki hiji. Anger tong sombong. Kade. Mata rata-rata kadang-kadang paingan Pak pamor ibu mah juga maung bikang. Tah bapak mah punten lamun geus ngareupan pamajikan jiga ucing gering Pak. Sahebat-hebatna Bapak Ustad di dieu ceramana keren, ceramana alus. Punten dina WA kapangi sayang-sayangan jeung batur di kieu panona ku pamajikan moal sakali-kali deui mah. Cek urang ge jadi ucing gering Pak. Sakeren-kerenna Bapak polisi nilang ka Bapak priet. Mana surat-surat teu aya ditilang, keung ditilang. Punten Pak polisi ge sieunneun ku pamajikanna matak bejakeun ka pamajikanna ka itu. Iyo geuning nu dihargaan ku Allah 3 teh. Urang mangan hiji tapi nu hiji teh penyempurna. Sabab ibu boga 3, salaki boga hiji, tanpa nu hiji ibu teh sampurna. Aduh. Dangdos ibu ti saha duitna. Baju ibu pamer saha. Gelang ibu duitna ti mana? Imah ibu dijieun ku saha? Tah nya kadenge nya. Tenang Pak, tenang urang balikeun. Matak ibu teh kudu boga rasa ka salaki teh. Naon rasana? Rasakeun kacape kalungse karipu salaki, usaha salaki, macul salaki, narima duit salaki, sagala rupa salaki, geus jadi duit saha nu ngeunah. Aduh kuat ngeunah kitu si eta. Ieu mah dapon maneh mere duit leutik beng nahi kana naon teu ngahargaan kana kesang salaki. Tong sokarar itu imeh. Anguran salaki balik ti kebon teh papageun lawang panto. Bari rengkuh bapak geuning sumpi. Geek diuk salaki bakat ku capek, hihidan ku ibu saawak-awak. Ulah waka cecengiran cicing heula. Geus dihihidan, bapak beli hoyong ngaleueut cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula, bikeun ka salaki pupuntenan punten bapana, cai teh cai we teh gula-gula acan. Suruput ku salaki diinum, katepo jiga nu amis, ternyata nu amis teh lain gula. Naon atuh budi pamajikan ka salaki. Sanajan nu dibikeun teh manis, ari ibu ngocobrot wae mah hayang nyeblok demi Allah. Cokot leungeunna suntangan. Salira teh raja keur abdi. Kitu teh lain euleuk tamu. Cicing nya nu make tiung beureum, lain euleuk tamu. Terapkeun isuk. Suntangan ka salaki teh emah. Geus suntangan bapak tos rieneh panginten hareudangna. Sing alus bahasa teh ulah ngaluhuran bahasa salaki. Kitu pan ceuk Nabi ge lamun mah kami nitah umat pikeun sujud salian ti ka Allah salaki nu patut disujudan ku pamajikan. Pan kitu. Cana ka zaman bapak ieu anu, ieu odol, ieu sabun ulah deuk mandi kokot tetengan. Di mana anu? Di gigiwing ucing. Di mana sabun? Di baledog-baledog ku budak. Riweuh deuk mandi teh. Sadiakeun ku ibu ieu anu, ieu odol, ieu sabun. Bagaikan raja. Dekul salaki mani papageun ku ibu. Parantos bapak, parantos. Ieu sarung, ieu koko, ieu kopeah. Bilih bapak teu acan netepan. Kebutkeun sajadahna. Dekul salaki salat. Enggeus salat. Kuliwat ibu ka hareup. Deuk naon? Deuk nyuuh nalahun. Dengekeun ieu, dengekeun. Deuk nyuuh nalahunan salaki. Pok nyarita bapakna puputon kemang kedaton buah kolbu ceung ciman jiwa. Bapak teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nyugemakeun adu jari laki. Punten, punten. Demi Allah ieu ceramah jero teuing ditempo teh belah dieu eueuh nu kitu teh. Tak komo belah dieu mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang teh kalau menang duit teh kitu. Buat jiga jeger keur malak sia tah. Kumaha Bapak? Seserian Bapak atau heunya ngadenge bahasa gitu. Atau di damangan kemah di imah tong didenge teuing ustad kitu patut mah kitu. Kitu nah apan hayang boga budak soleh teh inung bapana nu kudu soleh sabab anak bakal jadi saksi. Deuk nyaksi saha anak? Nyaksian Ariel Noah. Deuk nyaksian Iwan Fals, deuk nyaksian Jokowi. Moal Pak nu disaksian ku anak adalah inung bapana. Bener?
Nya matak inung bapana nu kudu jadi perkara anu jadi picontoheun keur nu jadi anakna. Aduh. Contohan ku bapak teh engke subuh teangan ibu lalaki anu kieu ye. Mah tong ngebecos wae kana TV gerana tepan magrib. Teangan lalaki nu kitu. Mah wiridan teh ulah nu ponok anu panjang yuk ti magrib dugi ka isya urang bari tawasulan ngadoakeun inung bapak, urang ngadoakeun lemur ieu. Teangan lalaki nu kitu. Teangan anu subuh-subuh lalaki adan selengkeung gigireun ibu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah bapak adan di dieu nyontohan maneh ngarah daek salat. Teangan lalaki nu kitu. Sabab neangan lalaki anu ukuran dunya mah babari, tapi neangan lalaki nu ukuran akhirat eta memang hese. Aya teh lalaki nu kitu di dieu. Make jeung teu aya tah. Iya. Urang mah ka pamajikan saminggu tah harita adan gigir Allahu akbar ngan dikepret Pak. Masjid deket der adan di dieu sia mah kitu ka urang teh. Kuat hayang nyekek aing mah ka si eta. Nya jigana sanasib jeung bapak geus cobaan ke adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kitu teh pamajikan teh. Masjid deket adan di dieu nyindiran aing da sia mah. Aya wiridan subuh di alus-alus dina wiridan maghrib di alus-alus subhanallah alhamdulillah Allahu akbar di alus-alus. Nah da ngajengkat pamajikan. So ustad teuing lah ganeng kitu. Aing mah kuat hayang naluh da kasih eta. Kajigana satipe jeung pamajikan bapak teh. Nya teangan lalaki nu mikirkeun akhirat ibu. Naha urang babarengan di dunya ku cinta, urang babarengan di akhirat ku agama. Lamun tanpa agama can mungkin di akhirat bakal bareng. Matak bawel calemengna salaki nita salat eta teh tanggung jawabna. Dengekeun Bu, dengekeun. Bisi isuk bapak calelemeng ka ibu. Kadenge teu ceramahna negarana peuting. Entong mamawa urang oge sih. Da lain pamajikan urang. Pandek nyontohan anak, inung bapak adalah contoh, anak sebagai saksi. Kartos. Nu kumaha atuh budak nu soleh teh? Tong loba teuing budak nu soleh. Babari. Budak nu soleh mah minimal hiji alus ka inung bapana, dua mun geus boga salaki alus ka salakina, tilu mun jeung dulur teu boleh akur, opat lamun jadi murid alus ka guru. Sakitu. Tong luhur-luhur teuing bahasan mah. Da moal kapigawe nu opat oge atuh. Hiji alus ka inung bapana, dua alus ka salakina, tilu alus ka dulurna, opat mun murid alus ka har. Barokahna ilmu teh ti duaan, hiji ti inung bapa, dua ti guru. Goreng patut ka guru demi Allah, ilmu naon nu geus apal moal beunang barokahna. Nah guru nyeri hate kudu polototanana. Sedengkeun ayeuna mah murid teh geus wani popolotot ka guru. Da eta bapana ngagubuk bedaug ongkoh deh. Pan bapak ustad nu di lebet teh tuh pun lanceuk nu ngaos bieu teh bisa na ngaos kitu teh ladang pendidikan guruna bareto anu teu bisa dibaledog ku jojodog geuning babaheula. Nu nalika teu bisa dicepret. Cobi pame ayeuna aya guru ngaji sapertos kitu. Waduh, inung bapana datang ke pesantren mawa bedaug sok ku aing guru ngaji cakek ayeuna keneh kitu. Matak barokah teh geuning ilmu teh geus rada leungit. Nah lantaran guru geus eueuh harga di hareupeun muridna. Bener Bu? Malahan ancaman Allah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Lamun anak goreng patut ka inung bapakna, lamun pamajikan goreng patut ka salakina, lamun dulur goreng jeung dulurna, lamun murid goreng jeung guruna. Aduh. Baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere, kunaon? Ku teu boga, tapi ibu teu sadar, panto dijelebet. Jandela dipepeg. Malah kan baeud ka inung, pedah inung teu bisa mere duit, teu sadar kolot teu mere teh ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit, hayang mikeun ka kolot, ibu ceurik ingat kana kalakuan bareto. Nah mangke jeung ceurik, kolotna geus eueuh, rup ku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum, kajeun ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngacentul di luhur kubur. Ingat-ingat kalakuan urang bareto, saha anu sok hoa ka kolot teh. Saha anu teu dibere duit ngamuk teh. Saha anu ngabaeudan nalika aya kahayang teh. Saha anu dicarek ku kolot kaluar ti imah maksakeun teh belaan luncat tina jandela teh. Sok saladar sok. Bener? Ayeuna urang can ngungkap bahasa eta, can ngungkap dosa urang, can ngungkap kagorengan urang, can dicaritakeun ka kolot urang, sedengkeun kolotna geus eueuh, deuk menta hampura ku cara naon ibu sok nalika inung bapa geus eueuh. Ayo. Nya cik urang geus tina seseulian ngadengen nu kieu ujug rai geuneuh karapiah, da daroraka ieu teh.
Bener. Komo lamun dibawa kana kalakuan budak ayeuna, hayang motor nepi ka kolot ditonyok, hayang HP nepi ka kolot digadekeun ngarana, kabang emok. Aing mah teuing bakal jadi kumaha barudak ayeuna Pak. Da kuring mah baheula ku sakola ku pasantren dipenta biaya geus teu sudi ngomong ka kolot. Nah, deuk ti mana mayarna da jadi eueuh pangaboga, mikir kuring teh. Ngarit pan di guru teh, boga akuan domah hiji, geus boga domah hiji teh pan bayarkeun sapotong. Atau urang boga sapotong beres sakola teh boga sapi Bapak. Teuing nu ayeuna bisa teu kigituan. Da sok gaya atuh yang bereng rujit aing mah. Matak nu matih teh ternyata nu matuh. Nu matih teh ternyata nu teu motah. Jiwa urang teu motah, ilmu matih. Lamun jiwa motah dek ilmu naon moal matih-matih. Matak ilmu kudu jeung panemu, jampe kudu jeung pamate. Aji kudu jeung pamatri, mun ilmu kudu ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujud dina bentuk. Urang mah punten leungit ilmu teu barokah teh, teu ngawujudna bentuk urang. Bener ya? Rada karaos ya. Mata keneng dengekeun lamun deuk alus ka kolot. Ayeuna mung pangmeungkeun aya. Teangan di dia budak parawan anu geus aki-aki ye kolotna teh. Pak gerana tepan Jumat ditungtun eta kolot diasupkeun ka masjid, aya lehona disusut, kopiahna nyengsol dibenerkeun, dipangnярungankeun eta ku budak parawan nepi ka teu gengsi Pak. Geus Jumaahan dipapageun deui, bapak beli di bade tuang dihuapan, bade ibak diibakan. Teangan budak parawan anu ka kolot kitu. Tuh 30 juta di lemur kuring keur mas kawin ayeuna dikawinna kita. Saking kumoal aya ayeuna manu kitu teh. Kolot lehoan, rudin ongko, baju goreng, init ka masjid ge. Cing atuh Pak, ngehakeun anak. Hohoak we jeung hohoak. Padahal ibu kudu sadar baheula ibu keur orok dimandian ku kolot, dihuapan ku kolot, leho bijil disusut ku kolot. Bener, nepi ka kolot keur dahar ibu hayang ka cai, eureun daharna dianterkeun ka cai. Saha eta? Kolot. Ayeuna kolot urang balik deui ka ngora. Nah, anak loba nu eueuh dihareupeun kolot. Komo lamun kolot dibikeun ka yayasan rada gelo udah kitu patut sedih aing mah demi Allah tah. Greget. Ih. Leres teh Pak. Inung nunganung bapak nu ngayuga eta ka anak kikieuan ieu hajat beak sabaraha ratus juta mela anak. Pertanyaan, apakah anak bisa mulangkeun? Moal Pak. Urang pernah gering kolot mah cicing gigireun belaan gawe eureun nyokot cai sabaskom dadetkeun anu dikompres make uyah geuning. Obat panas tiris ku uyah tapi naha kolot ngalakukeun eta da sabenerna mah jampe nama lain dina caina, jampe lain dina uyahna, tapi jampe aya dina bibir inung. Nyai geura damang, lamun maneh geus damang hoyong naon ku emak deuk dipangmeserkeun, batinna beunang, isukna jaregjeg sabab dibibita ku perkara nu pikahayang. Tamatak pamajikan gering teh kitu Pak, tong diberepel. Entong. Mah lamun enjing damang, deuk dipameserkeun 40 gram tempo isuk jaregjeg ngan bapak nu gering. Bapak nu gering da geus jaregjeg teh panagih, mana 40 gram? Alah urangna keureupleu. Kunaon indung ngubaran budak hareeng ku cai bari jeung ku uyah direlepkeun anu ilmu kedokteran mana nu bisa nyageurkeun? Tapi nah barudak baheula cager. Aya bahasa kolot nyai, mun maneh cager hoyong naon ku emak bakal digugu. Jaregjeg batina, bener tuh Bu? Coba lamun kieu nyai ulah gering ucu, tatangga ge gering kieu teh paeh. Insyaallah Pak ngadek teh budak teh. Ayeuna kolot urang gering, aya teu anak hadir. Aya teu anak nyadiakeun cai, aya teu anak nyadiakeun uyah, aya teu anak ngompres. Hayang kolot dipencetan ge jujur Pak, sok keur urang. Nyai pangmencetankeun sirah majangar, oh sok ngagugu. Tah, sok. Ding ieu teh jelema darora kabungkul ieu teh. Nyai pangmencetankeun ieu cangkeng macarangkeul, oh sok ngagugu. Allah nurunkeun hiji perkara, kami ceuk Allah. Jelema nu goreng patut ka indung bapa. Azabna kontan boro-boro di akhirat, di dunia dibikeun. Lole budak ibu nya. Budak titah nyai pangmencetankeun sirah majangar ngagugu teh budak ibu ka ibu lebok. Matak cikuring ge budak teh gambaran urang. Matak bisi di daya pemuda deuk baung cung.
Dek nginum AO, arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, ganja, nafja, juk tong eureun samodarna juk. Tapi hiji waktu bakal ditaur kurungan anak. Urang geus kolot, umur panjang, lempang teu bisa. Budak nginum nu kitu hareupeun urang, deuk kumaha harga diri urang. Tapi pan ustad mah kudunya kana kitu demi Allah urang tarang ngewa kana kitu da ceuk guru urang ge baheula. Abdi mah dididik ku guru di jalan loba pemuda nu keur nginum, kumaha ceuk abah pasihan rokok gitu. Cing teh bah pan keur marabok mah jeung dititah meuli rokok atuh sore jeung ngadukung tong kitu da hidayah mah buah aya dina udud gitu. Nya abdi teh kapaksa meuli udud Pak. Da sanajan eukeur kitu ge ngarti Pak. Isukna teh datang atuh ka masjid. Punten we cenah bah bisi abdi maklum jelema keur mabok cenah omongan teh ka mana karep bisi abah dipalaku abdi punten teh ieu teh rokok teh diudud gitu. Nah cing teh dibalikeun deui malahan cenah abdi we bade masihan ka abah jadi untung geuning. Matak urang mah eudeuh ge di dieu kitu. Sugana dibalikeun deui jadi untung. Ulah ngewa cenah maneh kanu kitu. Kitu tah lalakon abah kuring. Ulah ngewa cenah maneh kanu kitu. Mata kalau dimain lagi sok aya di nu hajat gitunya, nu karar itu kaleng, cing teh tong cicing di dia, naha, bisi ditewak hancip, mana cenah hancip na kuaing didodet, gitu, cing teh aing mana pan hancip teh emang mana, didodet kertu sadar kieu, cing teh ulah, tong sok gelut, capek, nah cenah ya ustad nana netah tobat kaing deh. Cinta demi Allah aing mah teu nitah tobat kumaha maneh dek tobat heug henteu kajian lain urusan urang ngan cinta lamun bisa mah hargaan kolot maneh ulah cicing di dieu bari keur kaayaan ngelel ka masjid yeuh hayang rokok siap cenah bos juk bos nyebut teh ka urang teh tina ustad jadi bos siap cenah bos cinta hayang duit 100 we cenah bos keur tamah-tamah sakitu tah cinta duit 100 tah ieu rokok sapak anjir hade cenah si bos ka urang kaleng kalau itu bari begal-gali degan cing teh ulah ka masjidnya nah cenah teu haram lain bab ku teu haramna sia teh cing teh geus ngajerog di luar urang sare jeung urang hayu bos nu penting mah cair gitu ngagoler abdi teh di buruan masjid udah ai asup masih dipitnah ngagoler ge jam 10 HP-na disada meureun babaturanana pan HP baheula mah Nokia ayo Nokia pan nada deringna teh jiga dulag Pak duk. Nah dah kajian keur lieur sirana kana adan mah inget ragamang 13 ka jero adan jam 10 lohor. Allahu akbar Allahu akbar. Urang ngagebeg hampuranya nyebut kasar. Bebel cing teh mah jeung adan wayah kieu eta bebel asup kana mik. Teu sajam Pak 5 menit kades datang, MUI datang, rakyat datang. Saha cenah bieu nu adan make bebelan penistaan agama. Ngadeg-deg eta dewek. Sieun cing teh aing manulungan anjing kadempet nulungan maneh mah. Nah, tu tempo cing teh MUI datang, kades datang, warga datang, nyarekan nyebutkeun adan aya bebelan. Cicing cenah kawani mah ku aing di singareupan. Kitu. Mana cenah MUI na gelo. Aduh, sia mah beuki wani cenah ka MUI nyebut gelo. Mana cenah kadesna ku aing garelo. Mana wargana kajeun sadesa garelo. Cing teh sia mah asa beuki ngaco hirup teh, beuki nyebut nu gelo. Rek teu gelo kumaha cenah euy ari aing adan make bebal daro ka masjid ari DKM adan alus kuat eueuh nu ka masjid dipikir-pikir asa normal oge si eta tah piraku adan di dieu kudu make bebal ngarah ka masjid heueuh nya Pak cing teh lamun bisa mah eureunan mana teh nginum nu kitu teh mah tak lieur AO arak whisky donal Uma urang we cenah euy hidayah mah teu nyaho kitu. Cing teu keun bae kitu mah moal dipapatahan. Urang mah cenah mabok oge mending aya nu diinum. Tuh nu di luhur mah anjir cenah pejabat teu ngarinum tapi marabok. Cing teh sia teh deuk ngaco deui, make jeung ngaco cenah jeung dulur teu alakur warga ditaripu hak rakyat dikarokod. Nah mabok sia teh henteu nyir gitu. Eta urang jadi 1 hade cing teh maneh lah tuluikeun we kitu ceuk abdi teh. Dipikir-pikir asa bener ya Pak. Nu di luhur gesok marabok ka kawasaan teu nginum. Sia teh mah nginum. Meujeul mabok
Nah dari si itu teu sadar nipu rakyat geus aduh aing nepi ka jalalangar kana sirah kumaker kampanye jiga nu heueuh bapak ini 11 abdi lamun abdi jadi insyaallah pret. Kenyataan mah ngomong wedek mensejahterakan rakyat nu asli mah sararia geuning nu sejahtera teh rakyat mah ngap-ngapan deuk ka puskesmas oge. Carita nama edek membikin rakyat makmur maneh nu makmur teh geuning rakyat membujeng-bujeng. Heuh Bu, kudu satuju atuh kana ceramah ieu sieun ditewak urang ieu. Satuju? Tah, lamun ditewak kabeh. Matak abdi salut ka Pak Deddy Mulyadi, pejabat tinggi negara ancrup-ancruban ka kolong. Neangan warga nu yatim miskin disarakolakeun nepi ka si Egi ge naek darajatna, kiai eueuh nu wani ngahoak, polisi eueuh nu wani ngahoak, TNI eueuh nu wani ngahoak, nu ditempo lain si Egina tapi bapak angkatna seorang gubernur, Pak. Turutan ku kades di dieu sok. Pak Kades, mun di dieu aya budak yatim lemur ieu tong diobas 15 ku Pak Kades 5 sakolakeun, pasantrenkeun saragaman, kitaban, ikroan, Quranan. Yatim nu 5 moal dibuli, moal dihina, moal dicaci, moal dimaki. Bapak angkatna seorang kades. Turutan ku Pak Ustad di dieu, urang ge eudeuh cik Ustad di dieu teh. Sok Pak Ustad, sakolakeun budak yatim 5, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Bapak angkatna seorang ustad. Lol kuring 100. Kuring. Nah loba-loba teuing ngaranna ngalamun bebas 200 oge. Har ari Bapak serius-serius teuing atuh ngadengekeun teh. Apaan kades encan, Ustad ieu acan, heunya urang ge sarua we. Jadi karek ngalamun, geuning urang ngalaman mah hanteu. Lamun hayang naikkeun derajat budak yatim, carana bajadikeun anak angkat ku orang-orang anu ternama. Mun di dieu aya nu beunghar, nyakolakeun budak yatim 5, moal matak beak sarorong sawah demi Allah. Moal matak beak imah demi Allah, moal matak beak duit demi Allah. Janji Allah nu dibikeun hiji nu dikaluarkeun ku Allah 700. Ngan urang mah teuing yakin teuing henteu. Ya Bu. Cobaan beres di dieu teteangan yatim, hayang sarakolakeun. Mun kira-kira teu kasakolakeun di dieu, pikeun ka kuring demi Allah eudeuh. Ngan samemeh ku kuring disakolakeun, nah urang dia anu sanggup maka jeung dibikeun ka urang teh lah. Tong sok ngarelakeun lemur teuing lur ah. Cek ibu nu beureum geus komen deui, pinter cenah euy jelema teh kitu. Nya atuh teu pinter ge meureun moal loba ngocobrot kieu. Jadi budak soleh teh nu hade ka inung bapa, mun geus boga rumah tangga hade ka salaki, mun jeung dulur teu boleh akur, lamun jadi santri, mun jadi siswa hade kanu jadi guru. Malahan ancaman gempa bakal terjadi, gunung siap bitu, langit bakal hancur, laut siap bahe, angin puting beliung di mana-mana. Naon eta penyebabna Gusti, naon eta penyebabna Rasul, nalika inung nyeri ngalahirkeun tapi aya nu leuwih nyeri nalika anak hohoak sesentak anu jadi inung bapana, maka dunya hayang hancur harita keneh. Bandungan ku Bapak zaman urang-urang keleutik aya gempa saminang ayeuna. Aya ge sakamareun gempana teh. Geus cicing-cicing. Aya teu angin puting beliung samaceuh ayeuna. Beledug di belah kidul, jeleger di belah kaler, singkoceak belah wetan, kamari Garut beledug, musiu geuning ngabeledug. 15 nu meninggal. Samemeh terjadi eta, laut bahe, angin puting beliung, langit mendung, gelap di mana-mana, hujan teu beres-beres, banjir naker. Penyebabna mah punten. Nalika anak wani hohoa ka inung bapana dunya nepi ka nyeri hate protes ka Allah, Gusti urang beakeun jelema sarupa kieu ku kami. Ceuk Allah entong tempo di masjid aya keneh jelema nu maca la ilaha illallah. Tamatak bisi di dieu aya budak karar itu kudu loba nganuhunkeun ka ustad sia teh. Lain ya rode amting jeung ustad kawin sin di Padeban Yasin tong kitu maneh teh. Justru lamun di lemur ieu geus eueuh ustad matak guru dipikanya ustad teh ibu cing tad engke mah ngaleungit lah 2 minggu teh dieu. Jumaah pre. Salat subuh eureun, Idul Fitri eueuh imam lebok tah. Arek Pak Ustad, sabulan we tong aya di dieu lah. Sabab jelema mah bakal ngarasakeun lamun geus eueuh. Ibu ge boga panon teh ngarasa boga panon lamun geus jadi panon. Bapak bakal ngarasa boga pemajikan lamun pemajikan geus eueuh, Pak.
Keur aya mah hohoak wae bapak teh. Tapi nalika geus eueuh pamajikan komo nepi ka di kuburna, punten bapak loba nyurucut cai panon. Ingat kana kalakuan bapak hohoak ka pamajikan. Nya. Cek urang oge. Ta ayeuna nu dikenang ti abdi nalika urang geus balik. Isuk bujurna mah. Lain ayeuna. Eta nonograhan teh. Terus nah beda gitu jeung na foto itu sarua. Tuh tembok. Asa kaset ieu aslina mah. Eta mah gambar geuning. Pipi tembem, aduh si eta. Panon baru kunaon ya. Irung kuat juga. Ieu jambu mede, aduh. Nah asa alus ieu da rasana. Salah, meureun eta mah nu nepelkeun gambar. Ah kos nu gelo nya euy. Catat ku bapak, budak soleh matong jauh-jauh teuing. Anak alus ka indung bapak, mun pamajikan alus ka salaki, mun dulur akur jeung dulur, lamun murid hade ka guru. Waqiruman tata'alamahu minhu, mulyakeun jelema nu geus mere ilmu. Saha eta? Guru. Di dieu aya nu mere ilmu ka ibu bapak saha? Ustad di dieu. Tah mulyakeun eta, tong mulyakeun ieu. Ieu mah teu mere ilmu. Ilmu mah ieu tah ustad nu aya di dieu. Mata hargaan teh ustad setempat tau ngahargaan ustad nu jauh. Kahartos ibu? Heuh sana geus jam 11. Lain cangkeul. Jeung ieu deui ti koro geus rada peura deui. Ah tong sok perhatian teuing lah. Salakina mah peura oge tara dibere cai. Kunaon pah? Peura eta teh loba barang dahar teu mere ka aing. Coba peda ustad peura ge heula. Tong sok perhatian teuing geus kolot lah. Sakitu ibu nu kapihatur sim kuring Nana Ergerhana, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggal di pamrih, hampura anu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.